Stop cekula. Wah kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba nggak disuruh nggak apa marhaba penghinaan terhadap kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Geus baju tilok di seseh nya nama awak lagi geus tilok di pandian dahar kumaha sakapanggihna bae geus bae geus ka Allah bae madzub ngaranna madzub teh perasaan ditarik di ka Allahkeun madzub teh kos kitu teh kang den tarik rasane maring Allah jadi geus eueuh rasa dunia aya geus Habib sok mamadzuban Waalaikumsalam Kiai ini anak bawa yang madzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini. Jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama Kiai aja. Madzubnya hilang atau kali? Bukan begitu Kiai. Ini mah luar biasa ini. Mau jarang ini mau ke sini nih. Ini madzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cina ini. Pan madzub sih begitu. Madzub makan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Majeblon ya kajajadan ya Habib tinggal Habib penipuan ya tak eta kos cara itu teh dijadi ke usaha kabatur sia ngamadzub ka aing ngadu madzub sia jeung aing naon sebabna atuh aing teu sia henteu atuh geuleuh tujuanna ulah sok ngaku madzub sia di aing mah dahar sia tah saker seseubeuna ngarokok sia sasebeuna ngarokok bae ko yang madzub ngerokok ya blon Kerieu nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula datang marhaba bae sebaran tujuan stop cekula. Wah kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba nggak disuruh nggak apa marhaba penghinaan terhadap kanjeng Nabi diuknya na kok Kiai nggak menghargai sama kanjeng Nabi lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai kanjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan menang saminggu ditangkap orang maling TV di pasar Kemis koraksia merentah dicarekan gue kalau di dia tah marhaba nggak usah marhaba namu aja dites gue kalau lamun benernya naon ngagungkeun ka kanjeng Nabi boga tingkah anu beda nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae maning cara Habib Rozak bae kos kitu nya nama jelema lain jin lain sakit kitu na bae atuh nya nama iya itu tenang bae ngarokok itu saha aja atuh iya itu kumanya na bae geus segana dunia nunyana eta panjana mah naik mobil ge rek mayar janunyana atuh kalem bae cenah mah kenek ge sieun ka Habib Rozak naik mobil ka Jakarta kenek teh daekeun menta lain hebat Habib Rozak lah sieun pajar Pajar ti Gunung Garang turun. Masya Allah biasa bae sih biasa. Deuh kadeuleu ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan. Mantak kuari kajahoan. Aya nu di Pasir Gadung nipu Habib, aya nu di Ciku babeja ka kula, aya ustad boga HP hiji-hijina, boga duit sakitu dipentak ku Habib dipaksa deui ti Jakarta cenah Habibnya buang kawarah meureuntah Habib. Aya nang HP aya eta ustad anu HP-na dicokot ku ari ceurik bae coba pengkhianatan bae eta kos kitu. Nah naonan eta ku ari ngaji ustadna sial aing ka cenah. Atuh biasa bae kudu sukuda ieu. Tuh jelema kuari geus datang ye ka usul ilallah geus nyaho kana rasana salat geus nyaho kana rasana maca Quran geus nyaho kana rasana mutolaah kuari mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina teuk datang ka eureun bae ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwiti ge nikmat jasa nu dihandap acung-acungan bener eta badak abi batilok angge salat tahajud nah
asal ngacung nu handap milu ngacung. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oh sebab benar geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur. Salat teh lain cara salat batur, aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho. Sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana. Begitu dibere obat kuat batur bata akur tapi kanyana mah akur. Nanyakeun deui. Aya deui kopi celeng. Nah eta ge sarua beuli ta kopi celeng. Kula ge nyaho ngaran teh nyarupa eta. Tah eta teh cenah asal geus ngadahar eta bae eta henteu eureun-eureun. 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah. Teu bareresnya seueur negara jadi kos karari ieu. Tah nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatanna atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge. Pohonya na. Aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada. Itu di mana itu? Di Sukabumi. Ini jam berapa ini? Jam 5. Iya dah udah ntar saya kesana. Aduh kemalaman. Biarinlah kemalaman juga demi celeng. Teh hujan teh Jawa gitu terus bae. Lawan sabab da aya hiji kanikmatan diburu ku nyana. Salat teh salat hiji kanikmatan bagi nyana nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah. Hiji-hijina gerakannya rahasiana, hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah, berarti dibere hal ku Gusti Allah. Iyalah tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrariz zat. Atuh geus geunah da salat teh Allahu Akbar. Grokeun ge, grokeun teu daekeun. Kita eureun salat teh moal daekeun. Tah kijuret deh kijuret, makna ge datang ka greget. Makna ieu kijuret teh daek digerokeun ge kitu Allahu Akbar. Geus dikumaha ge Allahu Akbar. Geus geunaheun jasa digerokeun. Ieu emak ye, nyana endahan ka Gusti emak, Gusti, emak, Gusti. Abdi maning ka Gusti apa maning ka emak? Ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajiban kudu lah abdi mah salat Allahu Akbar emakna nyana teh pan jago jasa pikihna digerokeun ku ibuna nyahoeun mun teu nembalan doraka mun henteu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kajeun doraka ge sarua jeung kitu Pak tetep Allahu Akbar teh tibala sumpah emakna ulah waka dipaehan tah anak aing ngaran jured lamun can kena fitnah. Tuh, doa ibu pan. Luar biasa pan. Ulah sembarangan mantak naik mobil teh kudu make doa ibu. Engkena bahagia, kadituna merdeka engke kadituna. Ngeunaheun. Aju ka kulona naik abah di Budi kaditu Dedi. Aduh, teu beres jasa. Tah, ieu geus dibere hal, nikmat salat. Nu mancak aya jelema maca Quran teh eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan. Henteu aya target tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang balik deui nyaho bisa eta doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nikmat. Lain deui. Kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda. Urang ka Mekah, hiji jelema diuk bae atau salat kanyahoan. Atawa urang ka makam di mana ye? Ampel atawa ampel mah hese lah. Teu kanyahoan jakos kitu teh sibuk atau di Cirebon atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik we ku urang beda babacaanana kitu tingkahna terus bangun teu mireungeun teh bangun teu mireungeun ka situasi nyana-nyana bae boga kanikmatan manan kitu ge nyana-nyana bae set mun zikir-zikir bae tapi beunta biasa terus kayak dihilingkan healing biasa ngan haju deui bangun oh berarti beda ya kajian kukumah di mana bae koba terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teu salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh ciri bae boga rasa teh nu kos kitu kayak kebal-kebal mah embung tah di nu kos kitu ge embung di tengah embung lah mending jauh we di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung kajen teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabaitullah mah di deukeutan kitu ge aya hatena ka imah mah ka imah bae aya hatena di imah batu di sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng
padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh baca cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kitu potongan sekupi kita gol kari mah urang mah eta datang nikmat penting ya penting udangnya na jam 1 nikmat jasa ieu tahajud ya kabayang ku nya rada loba ieu bakalna ieu tahajud ngeunaheun jasa pemikirannya na kos kitu udang jam 1 teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasa ieu urang mah lain kan udang yo karek jam 1 atuh angel ieu bisa hes deui ieu mah beda kan pemikiranna begitu hudang jeung opat nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asana aing ieu tah kos itu pikir nikmat asana mun maca Quran berjuz-juz ngeunah ieu atawa kan nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenaan ku hal hese atuh dek dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanyana sebab teu bisa ditotor ku urang rasanya nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung peuting teh jana mah ngeunah bae geuring jeung sehat teh nyana mah nikmat bae geus teu katotor ku urang nah ieulah dongeng aya hiji jelema anu geus katarajangan kadatangan ku hal ngaranna Abu Bakar Shibli nu kamari kula zarah ka ditu nu di luhurna mah beak urut perang urut perang acak-acakan tapi eta bakom Abu Bakar Shibli mah pohara jasa artina biasa bae sub ka jero diisna Masya Allah lahirnya na tahun 330 belah ditu jasa 330 Abu Bakar Shibli nah iyalah si Abu Bakar Shibli jada teh boga muridna teu kira-kira Imam Junaidil Baghdadi ambo tah boga muridna bisa hiber atau sedang di urang atuh guruna Golkar kabupaten boga murid Golkar kecamatan tuh sedang pas sama kos gitu mah Abu Bakar Shibli boga murid Imam Junaidil Baghdadi boga murid ngaranna Sasiri Sikti boga murid ngaranna Makrufil Qurhi eta barari sahiber kabeh iyalah Abu Bakar Shibli nya nama salila hirupna bogana serba hiji bae sorban hiji baju hiji carana hiji sendal hiji leuwih ti hiji cak jala lain ahli sorga abdi boga 3 kos kitu Imam Abu Bakar Shibli ya Allah nya nama terus bae dagang teu eureun-eureun Abu Bakar Shibli koboker ngora nama di negeri Baghdad lahir di Baghdad nya nama lahir di Baghdad wa ansabi Baghdad ngan belabah lemburna keur lahir mah terus nama ka kota terus boga toko kemudian nyana terus bae dagang ngan nu dibawa ka imah mah eta duit jang kebutuhan pamajikan jeung anak doang sesana hasil dagang teu pernah dibawa ka imah disodakohkeun dijalankeun ulah wakana naon etana bae tuturkeun etana bae eta tuturkeun tah moal aya hiji-hiji acan ku ari mah percis Kangjeng Nabi muntas ngariung di mana-mana tak eta teh memeh dibawa ka imah dibagikeun heula ka santrina Abu Hurairah nu sok mapagna dibagikeun jadi berkat teh carang dibawa ka imah ngan kabutuhan jang pamajikan doang coba jangan kiai nu kitu boro-boro kitu puguh tidak dibagikeun henteu ieu mah bagikeun bae teh jang kiai anu kiai atuh jang tatangga-tatangga dicokotan deui ku nya duit sholawatna blon teh nah ndek nuturkeun Imam Abu Bakar Shibli moal katuturkeun geus urang mah cinta bae lah cinta tapi aya bae lalauna nu nuturkeun mah henteu 100% ge atuh 50 henteu dina jihad eta na ge jihad naonna sajihad bae ka kumaha tah Abu Bakar Shibli begitu banehanana dibere hal ku Gusti Allah nyana henteu pernah hudang kieu salat ge henteu pernah hudang embung bareng ku nikmat-nikmatna diuk bae nyana teh molotot bae Abu Bakar Shibli teh ngeunah amat cakana pohara kangeunaan teh asa bareng jeung Allah dunia geus teu kadeuleu ku nyana
kededengian kabeh nu aya nu kadele kunyana zikir neuleuh naon bae nyebut Allah ngadenge naon bae Allah kadengena geus aya di tengah-tengah Allah bae iyalah nyana teh keur dibukakeun ku Gusti Allah rahasia zat Allah eta teh geus datang ka rahasia zat mah geus datang ka rahasia zat eta geus kaliwatan asma jeung sifat ai kakarak datang ka asma jeung sifat mah ieu teh encan ekstasi ekstasi leuletikan lah aya nu ekstasi ge tina asma Allah aya tina sifat Allah ngan eta teh encan datang ka zat mah teu diangkat jadi kutub mun geus ekstasina dina zat Allah kutub karang jadi nu diangkat jadi kutub lamun encan asrori zat lamun geus datang ka kasfi asrori zat kakarak jadi kutub ai sifat makan urang ge bisa diraba-raba kebal ke dizikiran diraba aya setik net bae asa didengekeun sifat manjing tah ka urang asa dideleukeun aya tah ka urang ge aya neran setik asal diondang bae ku kegol karek deui sifat afal Allah aya kadang-kadang afal Allah wallahu khalaqakum bima ta'malu wa ma ta'malun Allah teh ngadamel aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun kabeh urangna didamel ku Allah pagawean urangna ge didamel ku Allah ditapakuran ku urang di muraqabahan ji atuh diuk urang teh pagawean Allah ji atuh nangtung urang pagawean Allah ji atuh babacaan urang pagawean Allah nu kaluar ti pagawean Allah atuh berarti aing teh bareng jeung Allah ieu mah keur carita sungut ku ari diasupkeun ka jero hate melalui tapakur jeung muraqabah bakal nempel ge di urang ku carana tapi urang kunaon sembarang ieu mah keur carita bae ka dieu mah kitu deui edan sia ulah ieu keur dongeng doang ieu mah keur dongeng apal Allah engkeuna bakal karasa teu meunang urang kikituan sorangan ku ari teu meunang nu nuduhkeun ieu mah keur carita surah urang kikituan sorangan encan datang urang make la ilaha illallah lama budak bihakin ku ari kos kitu atau edan mungkin lagi bae ditanya ke pemajikan kaje eta diuk bae jeung Allah ieu keur diuk jeung Allah puguh eta dihareup kopi eta lain kopi Allah ieu pan di cenah salaki barang ngaji di Cilongok jadi kieu asana meureun ngajina lain kaki uci ka Habib Rojak meureun ieu mah ya jadi ka bawa edan temenang zikir eta teu meunang kadinya lain awahan lain ke pindah zikir meunang ke dibere tah kieu kakara karasa ngeuna mah tah kadituna embung caramah embung bergaul embung emang kunaon teu nyaho kaganjaran nyahoan aing jeung sia mah embung geus sia sia bae hese nyerangkeunana kunaon sih segala ngariung segala bergaul embung bae ieu mah embung ye eta batur tadi urusan kajeun aya kana nu ngurusan ieu emang kunaon sia mama nyaho kunaon aya hiji kanikmatan mun diuk teh geunaheun aya kopi susu aya rokok aduh ngomong ka mana hate ka mana tamal ka udah atuh sebab eta mah hese dijabarkeunana sebabnya ngujina sakieu kaditu ngaji ganjarana hiji dibayar 10 paling ge meureun dibere berkat lah kan sakitu dah tapi perasaan aing jeung Allah keur ngeunaheun jasa ngeunaheun nikmat jasa maca Quran lain maca kitab lain nyanangan diuk bae dina kursi tapi ibadah nu teu kanyahoan ku batur keur ngarasakeun hal nu datang ka jero hate nikmat padahal mahal eta teh mungkin dina asma mungkin dina sifat mungkin dina apal encan datang kana zat mah jeung carang nu datang nu diangkat jadi kutub mah tapi dibere dina apal asma atau sifat ge geus ngeunaheunana luar biasa nikmat hese nyaritakeun eta kanikmatan eta nah engke sanajan digeleng ku kareta ge moal nyeri pae mah pae sing ada bahasa pajar moal pae deui ngeunaheun aya gempa tibalik atuh ngeunaheun bae nah ieu udah didongengkeun Abu Bakar Syibli ngan waktuna habis wallahu a'lam.